Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu urang sadaya bakal diajar bahasa Sunda ngeunaan pupuh asmarandana. Sateracana dikawitan ku ngadoa heula. Pupuh nyaeta puisi Sunda nu dilagukeun. Jadi salasna mah pupuh teh nyaeta puisi Sunda. Dan macana teu sapertos maca puisi biasa. Macana aya laguna. Janten pupuh teh nyaeta puisi Sunda nu dilagukeun. Ayeuna rek ku hidup titenan pupuh asmarandana nu judulna Jasa Guru. Urang sasaha heula dibacanya. Jasa guru, urang kahutangan budi, salila urang sakola, tadina layakannya ho, terus menang pangajaran. Rupa-rupa piwulang, jasa ibu bapak guru, anu salawasna heman. Tugasna dina ngadidik, sangkan palinter muridna, dilakonan bari ridho, dibarung kurasanyana, henteu digeda-geda, kabeh dibere piguru, contoh hade pikeun urang. Jadi kawajiban murid pikeun boga rasa hormat, kade ulah poho, ngaguru kana nasehat, ngajauhan panyaram, nu ditepikeun ku guru, mun hayang hirup waluya. Tah sapertos kitu cenah eusina dina pupuh asmarandana nu judulna Jasa Guru. Janten pupuhna teh ngabahas jasa guru. Nah, ayeuna dina pupuh teh aya nu disebat pada. Pada nyaeta bait dina pupuh. Di dieu aya 1, 2, 3 baitnya 3 pada. Pada lisana dina setiap pada lisan teh nyaeta barisnya dina pupuh. Aya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Janten dina sapadana teh aya 7 pada lisan. Kade pagentos pada mah bait, pada lisan mah baris. Hidup bandingan teras tulisan sangkan bisa urang sasangan diajar pupuh asmarandana nu judulna Jasa Guru. Urang kahutangan budi salila urang sakola tadina tayakannya ho terus menang pangajaran rupa-rupa piwulang jasa ibu bapak guru anu salawasna heman. Sapertos kitu contohna. Ayeuna urang ngadiskusikeun eusi tembang. Janten pupuh asmarandana eusina medar perkara jasa ibu bapak guru dina ngadidik murid-muridna. Nah, jasa ibu bapak guru kacida lobana. Kusabab eta urang gaduh kawajiban pikeun taat jeung hormat ka ibu bapak guru. Tah dina pupuh asmarandana nu judulna Jasa Guru teh urang tiasa terang. Boh guru teh seueur jasana. Guru teh pahlawan. Kunaon disebut pahlawan? Pahlawan teh henteu nu saukur berjuang di medan perang. Guru oge disebut pahlawan. Sabab guru teh loba jasana. Ayeuna salanjutna urang sasarengan ngajawab pananya dina kaca 70 hiji. Pananya nomor hiji, dina hal naon wae urang kahutangan budi ku bapak ibu guru teh. Mangga urang waler sasarengan. Nah,
ngajar ka urang sangkan urang jadi pinter atanapi dina mere pangajaran jeung ngadidik eta anu janten kahutangan budi urang ka Bapak Ibu guru. Nomor 2, naon wae anu dipilampah ku Bapak Ibu guru dina ngadidik murid-muridna. Tadi ayanya jawabanna warna dina pupuhna, dina pupuh asmarandana nu judulna jasa guru. Nah, janten anu dipilampah ku Bapak Ibu guru teh dina ngadidik murid-muridna nyaeta rupa-rupa piwulangna nya. Nah, aya sagala rupa janten rupa-rupa piwulang. Nu katilu, nah dina ngadidik teh Bapak Ibu guru tara ngabeda-beda murid. Sabab naon? Sabab sadaya murid sarua sami berhak menang piwuru, berhak dididik. Nah, janten teu meunang di beda-beda ku guru, janten guru tara ngabeda-beda. Sabab sadaya murid sami sarua berhak menang piwuru. Nu kaopat, kumaha wae carana urang nembongkeun rasa hormat ka ibu bapak guru. Ulah pokok ngagugu kana nasehat jeung ngajauhan panyaram nu ditepikeun ku guru. Nu kalima, kumaha akibatna mun urang ngagugu kana nasehat ibu bapak guru? Nah, jelasnya warna aya nyaeta hirup waluya. Sapertos kitunya ngajawab pananya di kaca 70 hiji. Akhir ayeuna Bunda gaduh tugas kangge hideuk nembangkeun pupuh asmarandana nu judulna jasa guru. Oke, di video atanapi direkam teras dikirimkeun ka Bunda Adinda. Siap? Kedah siap sadayananya? Alhamdulillahirabbil alamin.